Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu bade ngajengkeun cumarios munjung pocong dina seri ka-8. Pamugi para mitra kaum dangu sadayana sing dina kaayaan sehat walafiat, lancar rezeki, diijabah kana sadaya pamentana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha biasa sateacana sim kuring langkung maoskeun kana ieu cumarios, langkung ti payun sim kuring nyuhun dihapunten kana samudayaning kalepatan, utamina dina undak usuk bahasa atanapi bilih sok ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangan saukur carita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahna sarerea istirahatnya para mitra. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang lajengkeun deui wae dongeng Sunda munjung pocong dina seri ka-8. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Mitra kaum dangu ngalajengkeun cumarios anu kamari. Harita Mang Uhar jeung Nyi Ince muru ka kamar, mastikeun bayangan nu ditempona teh anu ngolebat lebet ka kamarna. Barang saprakna ditingali kosong para mitra taya sasaha. Nya teu lami Mang Uhar jeung Nyi Ince lajeng diuk di kamar nu kaleresan tos aya ranjang besi nu masih saya diangge. Malihan siang tadi dibersihan jeung kantos merenah keur dikuleman ku aranjeuna. Meureun eta mah bayangan hordeng kasorot ku gelap. Ayeuna urang saena istirahat we heula nya ceuk. Keun acuk mah. Dilajeng enjing wae urang ngalepitanana lah. Kocapna Mang Uhar nu harita sareng Nyi Ince ngalonjorkeun suku di saamparan kasur. Nanging dina basa Mang Uhar jeung Nyi Ince bade kulem, ngadadak aya nu ceurik di rohangan tamu. Segruk ingsrek-ingsrekan sora awewe nu asa teu asing keur didanguna para mitra. Kang Uhar, aya nu ceurik Kang di rohangan. Naon deui ieu teh nya Kang? Nyi Ince pageuh ngeukepan salakina batik kusieun kitu nyatana para mitra. Aduh, sade wae ieu anu ceuriknya. Tapi sorana asa teu asing dicepil akang teh ieu teh ceuk. Kocapna Mang Uhar nu harita bari dititenan oge sorana teh ku Nyi Ince para mitra. Sumuhun nya Kang. Tapi saha Kang Ince sieun Kang? Nyi Ince keukeuh pageuh nyepengan leungeun Mang Uhar para mitra. Lajeng Mang Uhar cengkat dituturan ku Nyi Ince. Anjeunna muru ka rohangan tamu. Ditingali teu aya sasaha oge. Nanging nu ceurik teu weleh eureun tetep ngingsrek bari taya wujudna para mitra. Hei, urig demit setan kunti jeung sabangsana. Ulah ngaganggu atuh. Singlar anjeun singlar lain alam aranjeun di dieu teh. Ditu singlar nu jauhnya. Teu lami rep jempling nu ceurik teu aya pisan sorana oge para mitra. Tuh Kang, simpe ari disinglar ku akang mah saur Ince ge naon Kang angker ieu bumi teh Kang. Mending urang pindah wae akang. Nyi Ince bari kenceng nyepeng leungeun Mang Uhar para mitra. Miwarang pindah pikeun neangan enggon deui nu langkung betah ulah siga caraning kiwari. Sabar ceuk, sabar. Pan urang teh neangan nu aman. Wajar. Hari aya bangsa halus di ieu imah. Sapoe dua poe mah wajar. Maklum. Suwung pan kapungkurna ieu bumi teh. Kege moal aya deui nu ngaganggu ari geus aya arurang mah ceuk. Walerna Mang Uhar ngagedekeun hate Nyi Ince para mitra. Sabab sieun anjeunna kudu bisa mepeling kuat keur ulah goyah dina caraning nempatan eta bumi.
Ih Kang, itu naon Kang? Nyi Ince jeung Kang Uhar olohok cicing. Bari nangtung kasih maninggal jelema taya huluan lebet ka panto dapur para mitra. Cicing cicing. Tong ngajerit. Hayu urang rindik wae tempokeun deka mana eta. Beja Mang Uhar duduaan lajeng ngarindik ke arah dapur para mitra. Nempo jurig nu taya huluan. Si jurig teh teras plas norobos tembok nu diintip oge tina jandela lajeng asup ka tangkal basiah pakarangan hareup bumina. Kang, asup ka tangkal basiah. Sigana cicing nama medi teh di eta tangkal. Isukana kaneangan tukang berangbang we lah. Keur dengar eta tangkal ceuk. Sumuhun Kang, saena saenggalna isuk-isuk cobi neangan tukang berambang Kang. Nu tiasa dengar kana eta tangkal. Keun we papa nama dicarandakan kumaranehna oge sabab Ince sieun Kang di ieu imah. Nyi Ince lajeng kalebet kamar jeung Mang Uhar. Nu dipungkas ku kulem pedah cape teka palang komo bari kaganggu ku ayana setan para mitra. Para mitra kaum dangu. Isuk harita geus nyondong jelema nu bade neungar kana tangkal basiah kolot. Kirang langkung aya 2 jalmi nu kapiwarang ku Mang Uhar. Nu sing horeng eta Mang Uhar teh ti isuk keneh turas taros neangan jasa tukang berangbang. Ieu teh leres bade diteuar moal dialaku bapak kaina. Tarosna tukang berangbang ka Mang Uhar. Nu estu Mang Uhar mah nyanggakeun sadayana. Kuluas mere moal ngabotan pikeun dicandak papan kaina dina nalika engke tos janten papan oge. Mangga Pak. Sim kuring teu kaangge malihan manawi disimpen oge. Teu acan kapikir pikeun naon, sok candak we kangge Bapak. Kocapna Mang Uhar harita ka tukang berambang para mitra. Wayana ieu sim kuring bade mandi heula Mang, dikantun heula lah. Mang Uhar lajeng kalebet niat rek mandi para mitra. Numawi dina harita can kongsi anjeunna bebersih awak ukur si beungeut hungkul nalika neangan tukang berambang teh. Mangga Pak. Sim kuring oge panginten nyiapkeun heula kopi damelna. Bade mikir heula ieu teh. Ngakalan heula ka mana kitu ngarahna nya supados rubuhna teh teu nyilekakeun. Walerna tukang berambang nu memang masih mikiran pikeun ngarubuhkeun kana eta tangkal nu memang kawilang gede para mitra. Saking gedena eta tangkal mun dirangkul ku jelema 2 oge antawis ujung leungeun jeung ujung leungeunna jelema 2an teh masih can keneh tepung ieu teh para mitra. Mamad, ieu tangkal teh gede teuing Mang. Nah sanggup urang motong 2an. Tarosna Mang Anto. Batur biasa Mang Ahmad mun sok neungaran tangkal ku gergaji mesin atanapi ku berambang para mitra. Ari Amang sanes kana perkawis eta nato. Justru raraosan Amang aya nu teu bener ieu teh. Walerna Mang Ahmad ka Anto nu memang Anto mah teu ngarasa naon-naon para mitra. Maksud Amang teh kumaha Mang? Pan ieu untung pisan kangge urang Mang. Kahiji urang meunang kuliah, kaduana urang meunang papana. Si Anto ku polos teu ngarti maksud Mang Ahmad tumaros ku gamblangna kana kauntungan nu baris dikengingkeunana para mitra. Tok, aya jiwa salian urang di dieu tok. Teu bisa ditempo caraning panon biasa angin ku panon batin ieu teh tok. Mang Ahmad ngawaler enteng ngajelaskeun sanyatana nu dirasa ku manehna para mitra. Sareng para mitra ari Mang Ahmad mangrupikeun pamuda atanapi jajaka santri nu geus puluhan taun nyantri di Gunung Legok. Mangrupi anak almarhum Kiai Gojali di Tanjung Pura para mitra. Kiwari anjeunna bari ngabakti nungguan indungna nu geus kolot. Muka santri di bumina sok sanaos nembe si Anto nu janten santrina hungkul. Maksud Amang teh jurig Mang. Tarosna Anto ka Mang Ahmad. Nu nembe sadar ku kapolosanana alatan teu ngarti ku perkawis goib para mitra. Sanes jurig tok. Tapi jin. Saestuna ari bangsa nu teu katempo ku cara panon manusia biasa. Mun Amang telepat aya 2. Kahiji bangsa malakut nyaeta malaikat, kadua bangsa jin.
Oge ari ngaran-ngaranjin bisa oge ngajirin jantan bangsa nusok direkasieun ku bangsa manusia to. Malihan katut manusia oge eta jin teh bisa niru jeung nyililiburi. Mang Ahmad saeutik mukakeun kana pangartina nu harita didangukeun ku si Anto salaku santrina nu sok ngiring ka mana wae Mang Ahmad ngabarang bang wiwitan para mitra. Waduh Mang, janten kedah kumaha ayeuna? Ari sakiran matak nyilakakeun mah mending ulah lah urang batalkeun wae atunya damelna Mang. Kocap Anto nu harita jantan melangka dirina saparantos kenging penjelasan ti Mang Ahmad para mitra. Ari dibatalkeun mah ulah to. Sabab kahiji nu nitah pan kantos capek milarian urang. Kaduana bangsa nu kitu pan teu langkung mulya tibatan urang salaku manusia. Mang Ahmad nembal bari harita cengkat nepak-nepak kana tangkal basiah para mitra. Kade Mang, urang siga murinding kieu geuning Mang Ahmad. Kocap Anto nu teu lami sareng duduaannya pengan tangkal basiah. Teu lami nyi ince datang mantun wedang cin teh panas dina teko sareng gorengan uli para mitra. Mang, mangga ieu wedangna. Kang Uhar mah masih dilepet kene nembe nyalse mandi panginten kege ka dieu da Mang. Nyi ince nu harita neundeun wedangan dina teras bumi lajeng ngiring nangtung ningalikeun Mang Ahmad nu nuju nangtung bari nyepengan kana kampak. Atos Bu, tong repot teuing didamel ge teh acan malah wedangan terus-terusan wae Bu ieu teh janten era kami teh Bu. Walar Mang Ahmad nu harita maoskeun doa samemeh ngabacokeun kampak kana eta tangkal basiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar, ya Qohar, ya Dzal Batsyu Syadid. Hud haqqana mimman dhalamana wa 'adda 'alaina. Allahu Akbar. Cep sakalina eta nancep kampak teh ngadadak gulocor getih dugi ka muncrat saibrat jalma nu nangtung ka perang pedang para mitra. Dugi Anto jeung Nyi Ince reas ka cida ningalina. Astagfirullah Mang Ahmad. Getih geuningan Mang. Ya Allah, naon ieu Bang? Kocapna Anto nu ngambeuh hanyir sawajarna bau getih lir nu ngocor tina sapi keur dipeuncit para mitra. Aduh, Kang War eta getih mending ngagulocor kitu Kang. Nyi Ince ngajerit para mitra. Dugi kate sadar anjeunna pingsan bati liurna ningali getih anu ngocor tina tangkal basiah. Nya Mang Uhar anu ngadangu pamajikanna labuh pingsan lajeng lumpat rekat muru kaluar. Disarengan ku Mang Ahmad jeung si Anto ngagotongkeun Nyi Ince ka kamarna. Nanging Mang Uhar asa percaya teu percaya kana kajantenan anu harita tumiba. Sabab nyata getih teh ngagulocor tina tangkal basiah nu dibacok ku Mang Ahmad teh. Teras kumaha ieu teh Mang? Sim kuring teh hayang nyaho lah. Kumaha carana eta tangkal teh kudu rubuh? Mang Uhar kocapna sanajan sasah tapi keukeuh hayang ngarubuhkeun kana eta tangkal basiah para mitra. Sabab anjeunna kantos nyaksen aya jurig taya huluna nu lebet ka eta tangkal. Si Anto harita bingung bari paprengkedan jeung sieun teu daya nembalan ukur melong ka Mang Ahmad. Insyaallah dikeresahkeun mangga Mang. Ulah hariwang kana perkawis tangkal pikeun rubuh poe ayeuna insyaallah rubuh. Teu loba panjang carita, Mang Ahmad lajeng kaluar jeung si Anto nu janten aneh deui harita getih teh eueuh para mitra. Nu satadina ngabecekan ka palataran ujug-ujug leungit tampak rana. Malihan kampak oge janten murag jeung taya tapak dina eta tangkal teh aya urut gecorokan ku pakakas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mamad, getihna teu aya Mang. Itu malihan kampak oge janten ragrag. Ya Allah, astagfirullah. Ieu kunaon bisa kieu nya Mang? Teu aya pisan tapakna Mang ieu urut dibacok. Kocap Anto nu kaheranan ningal kajadian harita. Tong heran toh. Sadayana kersaning Allah anu Maha Agung. Makhluk teu daya teu upaya angin pitulungna. Nu pasti kitu nu disaurkeun ku Amang oge. Ieu aya jiwa nu sejen salian ti urang duaan toh. Mang Ahmad tuluy ngadeukeut deui kana tangkal basiah para mitra. Nu teu lami gorowok Mang Uhar ti panto bari muru ka maranehna. Hei, kunaon Mang? Can dikawitan wae. Sieun tanapi kumaha? Dia kampakna. Dikawitan heula ku urang lah. Mang Uhar harita ngarebut kampak anu dicepengan ku Mang Ahmad para mitra.
lajeng ngecagkeun kana tangkal basia. Nu anehna eta tangkal basia teu gompal saeutik-eutik acan, ibarat baja nu diadu jeung beusi. Blentang, blentang. Sadana kampak nu teu neurak kana eta tangkal para mitra. Nah teu teurak ieu tangkal, buruning roak kaseset ge teu pisan ieu teh. Taros Mang Uhar ka Mang Ahmad para mitra. Anu jelasna mah kaheranan dina kanyataanana. Percanten jeung henteu Bapak ka abdi mangga saena Bapak enggal pindah neangan enggon bumi nu sanesna wae Pak. Numawi di dieu aya kahirupan salian ti Bapak. Mang Ahmad ngawartosan anu dirasana para mitra. Nuduhkeun sae ka Mang Uhar pikeun ngalih tempat yen ulah cicing di eta bumi. Bangsa Damang teh abdi kedah pindah kitu. Sumuhun Pak, sapertosna jin di ieu tempat ngarasa kausik ku ayana Bapa sareng Ibu anu nyicingan ieu bumi. Mang, ayeuna urang kawitna ti lembur pindah ka dieu ngarasa cocok jeung pangambutuh. Bayaranana oge kanu gaduh bumi ka Etang Mira. Malihan ieu bumi sareng pakaranganana bade dipeser ku kami sasih payun. Ku kituna, kumaha wae carana abdi palai amang gerat-gear ieu tangkal. Sok bayaranana digedean ku abdi Mang. Ananging masalah jurig jeung sabangsana kuring teu sieun. Sabab ieu bakal jadi imah kuring, lain keur imah maranehna. Kocap waler Mang Uhar. Nu harita Mang Ahmad ukur simpe teu nembalan ku langkung-langkung. Sabab buktosna dituduhkeun anu hade oge Mang Uhar keukeuh ku hayangna cicing di eta bumi para mitra. Nya upami kitu leresna mungguhing kapalai Bapa, mangga Pak. Sim kuring ukur masihan terang hungkul ieu teh ka Bapa. Manawi kapayuna aya hal-hal anu tumindak kana kaluargi Bapa eta anu dimelangkeun ku sim kuring. Mangga Pak, ku abdi diteuar ayeuna. Mang Ahmad jalmi nu teu kosong ku pangarti batin. Salatna tekun getol ngaji jeung ngawirid nyuprih ilmu agamana. Jalmina rajin ku tirakat istuning bersih hate jeung batina para mitra. Dugikeun siga teu daya bangsa werjit jeung nu sanesna pikeun ngelehkeun kailmuan batin ka Mang Ahmad. Ku di awalanana maoskeun bismillahirrahmanirrahim, Mang Ahmad ngagecrakeun kampakna ka eta tangkal kalawan amoh saibarat golok nu seukeut mocok kana tangkal cau anu buleunang. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tok tarikeun mesin brangbangna. Kocap Mang Ahmad nu harita janten olohok keur Mang Uhar ningalina para mitra. Sabab kasaksen ku Mang Uhar, Mang Ahmad boga kadikjayaan batin. Bilih borok anjeunna katinggal ku Mang Ahmad, lajeng anjeunna enggal lebet ka jero. Ngahajakeun maneh ngajauhan bilih kaungkap yen Mang Uhar teh saha jeung bade usaha naon ayana di bumi eta. Ih neng nong para mitra. Dongengna kabujeng neng nong nya panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur. Insyaallah urang lajengkeun deui kana seri ka-8 dina carios munjung ka pocong. Nyuhun dihapunten kana samudayaning kalepatan sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.